Cek, ayah bejana arek kawinnya. Karak rencana soalna encan siap. Kawin mata kudu nungguan siap. Contohna urang. Dalam keadaan apapun, urang mah bakal terus jeung salaki. Rek susah, rek senang. Walaupun dahar jeung uyah ge teu nanaon. Sampai sakituna, Cek. Henteu lah, kok bae salaki dahar jeung uyah mah. Da urang mah rek milik enog. Cimina, gelis teh. Tapi kunaon resep ka salaki batur. Ah? Nya kumaha atuh, Cek? Da lalakina ngudag wae. Heh cek, mantakan mun diudag anjing teh lumpat. Lain kalah mere suku ditah diletak. Mun apel garok sorangan. Lain itah gagaro ka salaki batur.